ada dikawin kenjeng anakna jadi didinya nganggon embe didinya menang anakna didinya menang ilmu pohara teman lain lalagaan ieu sing hade cek Kangjeng Nabi Syuaib ieu tongkat teh lantaran ieu tongkat teh ieu memenang ti Kangjeng Nabi Adam teh menang ti malaikat Jibril ti surga rahasiana cek Kangjeng Nabi Musa naon rahasia anu jerona mangke ge aya ti Gusti Allah ngan sementara ieu mah kieu bae ieu teh lamun andai kata kapoekan maka tepak ieu bakal jadi caang ketika anjeun teh nyawa jalan ketrukeun ieu tongkat kana tanda 3 kali bakal nyaho engke jalan ketika kesulitan hayang dahar hayang nginum maka ketrukeun ieu tongkat kana tanda engke ge bakal aya jalan atau aya nu mere boy cokong jeung pareng tongkat lain lalagan bahkan cek Kangjeng Nabi Syuaib keur kacapean amat mah geus lelah jasa tumpakan gara-gara bisa hiber waduh lain lalagaan ieu tongkat teh asana ku urang mah ditumpakan teh betongkat teh wah, bisa-bisa orang mah bisa-bisa kompetisi jeung Garuda. Serah. Lek. Kacaritakeun mah instruksi ti Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa teh kudu berangkat deui ka Mesir lantaran lalakon can anggeus. Sebab jelema-jelema orang Bani Israil teh anu cicing di Mesir baheula di zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam urban akhirnya baor domisili di Mesir kuari diasingkeun ku Raja Firaun sebab Firaun teh ningali ieu mah asli orang Mesir ieu mah orang Bani Israel maka orang Mesir mah dimanjakeun ku Raja Firaun kunaon orang Bani Israel mah orang Israel mah ditindas ku Raja Firaun teh tah ti dieu lah Gusti Allah kita nyalametkeun orang Bani Israel Musa berangkat deui ka Mesir Kangjeng Nabi Musa berangkat ke Mesir beserta pamajikanana situ Sapura langsung berangkat terus kepetingan ka magriban lewat ku Gusti Allah titah melalui Gunung Sinai begitu kapoekan Kangjeng Nabi Musa ningali aya cacaang di luhur Gunung Sinai tidinya titip ka pamajikanana neng di dieu bae heulanan ulah robah setik ketik acan ke kakak endek ningali cahaya ka ditu butuh ceuneu engke di mana geus ka pagi jeung seuneu mah bakal balik deui ka dieu neng kajen kuku mage ulah robah cicing di dieu lantaran anak nabi sorangan ditinggalkeun beranian coba anak urang nya peuting misalna waktu Isya nyepan beuleuh geledegan neng di dieu bae heula kakak deuk mana kakak deuk ka gunung heula ka ditu aya naon kakak boga maksud kakak mah tidak cinta geus patalina jeung cinta bosen aing mah ibadah ke Allah patalina jeung cinta malu jeung cinta geus moal datang teh ka Allah kos kitu mah urang neangan pamajikan nu tasblang ieu mah teh deuk boro-boro deuk ditinggalkeun huzlah ka gunung ditinggalkeun ngariung memarah kakak cakeun teh mun cinta ka abdi malah abdi mambung ditinggalkeun ngariung-ngariung acan sebel aing mah kasia ih ngariung ge ulah geus lah urang cenah sapira berkat doang cau aya di mah urang naon aya pan lain eta emang ngariung teh kumaha kitu syiar agama urang kukumpulan babacaan bebarengan hirup agama lamun urang boga pamajikan nu kos kitu nggak candung habak candung pamajikan nu hararasa kitu mah candung sia ku aing ngomong diajak ke majikan na bisa mah kakak nyandung bisa teu bisa endek aing mah wah bahaya teh geus kos kitu geus katu ngariung meh lah aya daripada dicandung mah sakeuna tah cek Kangjeng Nabi Musa neng cicing di dieu kakak ningali seuneu di luhur gunung kakak endek nyamperkeun ka seuneu geus hasil maksud ke kakak balik deui ka dieu kumaha jawabna mangga kakak abdi moal robah setik ketika can di dieu ditanya ku Kangjeng Nabi Musa nu mantak neng berani kunaon abdi bareng jeung Allah beuh orang boga pamajikan teh kudu akur mantak santri kawin jeung budak sakola moal beres
santri kawin jeung karyawati moal beres kajian kumaha ge moal beres santri kawin ka santri aya ke di lurahna ditu lurah pondok neangan lurah pondokna pondok awewe kana lurahna eta waktu masa antren umur sabaraha umurna harita 20 tahun ajo matak jadi lurah pan dirinya 10 tahun hitung umurnya jadi sabaraha 30 oh masalah tah Kangjeng Nabi Musa naik ke gunung sinar ketika ku Kangjeng Nabi Musa di deketan beki jauh sinar begitu di deketan beki jauh Kangjeng Nabi Musa kaget sinar teh beki jauh Kangjeng Nabi Musa penasaran teu karasa datang ka luhur gunung eta teh horenganan hiji contoh ketika urang dek diangkat jadi wali Allah. Ketika urang dek diangkat jadi Allah, ku Gusti Allah teh bakal dibere ilham. Asa deukeut naik teu karasa naik jadi wali. Trek ternyata geus aya di luhur karomah turun. Henteu ngadarak teh langsung brek henteu. Ti handap heula bunga Kangjeng Nabi ternyata ngajauhan. Udag deui ku Kangjeng ngajauhan, udag deui datang ka luhur kakarak. Dibere wahyu ku Gusti Allah di Gunung Tursina. Manta Kangjeng Nabi Muhammad diberi wahyu di Gunung Jabal Tur. Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai. Berangkat turun Kangjeng Nabi Musa setelah mukalamah jeung Gusti Allah balik deui ka pamajikan. Kangjeng Nabi Musa kapanggih jeung pamajikan berangkat lewat belah timur. Mentak tidinya dahaga Kangjeng Nabi Musa ngetigkeun sukuna teu muncak cai nginum mandi kamari waktu kula jeung rombongan ka Yordan lewatlah ka cai eta marandi di dinya boh wararu eta cai urang dinya nage bingung cek urang dinya ieu mah cai atuh urut Kangjeng Nabi Musa teu puguh ti mana-manana mualir nu ka mana-mana tidinya herangna pohara jasa. Idinya lah mararandi kami kabehandinya wudu. Nah etalah urut Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikanana dek ka Mesir. Melanjutkan perjalanan Kangjeng Nabi Musa, datanglah Kangjeng Nabi Musa ka Mesir. Nah, di dieulah tugas Kangjeng Nabi Musa. Cek Gusti Allah Musa panggihan Firaun, bejakeun ka rasulan maneh. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun mir rabbil alamin. Wa qala Musa cek Kangjeng Nabi Musa begitu Kangjeng Nabi Musa menghadap ke Raja Fir'aun. Ya Fir'aun, inni rasulun mir rabbil alamin. Sanyana kaula seorang utusan Allah Pangeran Rabbil Alamin diutus ka anjeun supaya ningali bataha teh anjeun teh Pangeran teh Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi termasuk urang di jero. Raja Firaun teh cemberut Musa sia teh diroro ku aing sia diurus ku aing ti leuleutik aju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ya Fir'aun inni rasulun mir rabbil alamin. Wallahu a'lamu bimuradi wa qala lan mujasaba Musa Kangjeng Nabi Musa ya Fir'aun ing lapad ya Fir'aun ya Fir'aun inni ngasatuhuna ingsun rasulun iku utusan min rabbil alamin kang tetep saking pangeran alam kabeh ilaika maring sira
Fakazabahu maka ngagorokeun ya Firaun ing Musa faqala maka ngucap ya Musa ana hakikun ala an la aqul ala Allah illa al-haqq qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين Allah alam bimaradik faqala maka ngucap ya Kangjeng Nabi Musa ing lapadana hakikun ta ingsun iku kang batut jadirun tegese kang batut ala Allah ingat sayen da bi Allah tegese galawan enda orang ngucap ingsun Allah ingat basa Allah ilal haqq angin haqq pikiratin lan dalam kirat suci mabi tasydil kalawan dan tasydil ieu na hakikun maka utila pada kikun mubtadaun iku dari mubtada khabar uta khabare mubtadaan iku an mama badaulan barang kang beteng dan sausenan qajikum qajitukum teman-teman tegang ingsun kum misra kabeh bayinatin kalawan ngagawa bayinah kalawan ngagawa saksi ana mukjizat rabbikum kang tetep saking pangeran sira kabeh farsil maka nguculkeun sira maya sumertana ingsun ila Syam maring negeri Syam Bani Israil ing Bani Israil wa kana lanana ya Firaun ista'badahum iku andadakeun abid ya Firaun hum ing Bani Israil gola ngucap ya Firaun ngucap sapa Firaun ulah gaduh Kangjeng Nabi Musa ing kunta lamun nasira Musa jita iku tegas sira biayatin kalawan ngagawa ayat ala dawa kaingat tazdawa sira fati maka nekani sira biya kalawan ayat in kunta minas shadiqin lamun ana sira iku tetep saking kang bener kabeh ing dalam ayat fa alqa asahu fa idza hiya thubanun mubin wallahu a'lamu bimaradi maka nibakeun ya Kangjeng Nabi Musa ing tetekene Kangjeng Nabi Musa fa idzan maka kaget ya utaya asa Subhanun iku ulah mubin kang nyata ulah kang gede ayatun azimat tegese ulah kang gede wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lil-nazirin Allah lam bimaradil lan maca ta Kangjeng Nabi Musa ing tangane Kangjeng Nabi Musa akhrajat tegese metakeun ya Kangjeng Nabi Musa ing yat min jabihi saking jabe Kangjeng Nabi Musa faidan tawasakune Kangjeng Nabi Musa faidan maka kaget ya utawi ayat bayadha iku kang putih zatu syu'ain tegese kang anduana sorot lidazirina kadua kang ningali kabeh khilaf maka iku julain barang kang ana iya iku tetep ingat sama minal umat saking kuli saking warna kuli nuluykeun lalakon tentang Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sakumaha kamari ketika Kangjeng Nabi Musa ngajotos kaum Kipti kusadume aya salah sahiji di antara umat di antara manusia kaum yakni urang Bani Israil anu diheureuy-heureuy anu dihina ku kaum Kipti minta perlindungan ke Kangjeng Nabi Musa tu Kangjeng Nabi Musa teh marah maka dijotos ku Kangjeng Nabi Musa tanpa aya kesengajaan untuk membunuh ternyata jotosan Kangjeng Nabi Musa lain lalagaan ngahantem salah seorang kaum Kipti ngaguling modar berarti kurang bisa dibayangkan jotosan Kangjeng Nabi Musa pohara jasa
sakumaha kamari nu mantak dibere kaistimewaan Kangjeng Nabi Musa ku kaistimewaan gagah lantaran musuhna pohara gagahna nu geus terkenal ialah Firaun. Tapi di dieu mah didongengkeun satelain ngadongengkeun ti awal sebab ieu mah deuk nyaritakeun tentang kabangkawarahan kaum. Dimimiti kaum Kangjeng Nabi Nuh suangat bangkawara kaum Kangjeng Nabi Saleh suangat bangkawara kaum Kangjeng Nabi Hud. Kaum Samud bangkawarana luar biasa kaum Kangjeng Nabi Shuaib bangkawara. Nah ieu mah deuk nyaritakeun teh kabangkawarahan kaum-kaum anu teu nurut ka para rasul. Nah jangan beberah teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh sabada diutus jadi rasul teh kan Kangjeng Nabi teh terus dakwah tapi ternyata dakwahna teh lain menang perhatian ti masyarakat. Malah dicaci dimaki Kangjeng Nabi teh geus pugu dicaci dimaki mah horenganan ditambahan diciduhan Kangjeng Nabi. Sanggeus diciduhan Kangjeng Nabi teh dek dibunuh bahkan diusir. Jadi lain lalagaan mawa amanah teh, lain lalagaan mawa pangkat karasulan teh titah ngajak makhluk teh ngajak manusia, lain langsung haju narurut lain. Dihina heula, dicaci heula, dimaki-maki heula Kangjeng Nabi teh, diciduhan diludahan Kangjeng Nabi teh diusir Kangjeng Nabi. Secara manusiawi Kangjeng Nabi kan prihatin hatena mantak ku Gusti Allah dibere caritaan-caritaan umat nu baheula Muhammad tuh deuleu mane bacan sabaraha kakarak biasa tahun 2 tahun dakwah 3 kali umat Kangjeng Nabi Nuh dakwah teh 950 tahun iman abu eta dakwah 950 tahun pohara Kangjeng Nabi soleh dakwah pamentana kurang kumaha cek Kangjeng cek Gusti Allah hayang didatangkeun onta ti jero batu dibuktikan sebagai mukjizat sugan iman tenang Muhammad ulah waka gimbir hate ulah waka prihatin. Terus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam sarua umatna sakitu geus kurang kumaha pamentana ia diturutkan itu diturutkan tapi tetap baik iman ka Kangjeng Nabi Hud alaihissalam diaman tuh Kangjeng Nabi Saleh, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Shuaib eta kabeh dijauhan ku umat langsung iman. Nah Kangjeng Nabi Lut mana jasakan Kangjeng Nabi Lut Sodom umatna geus puguh awewe ambalaya gareulis di awewena kunaon tuh hayang ngadumlingan lalaki. Cek Kangjeng Nabi Lut, "Euy, dulur, atuh aya parantina kos kitu mah ulah jalan kenal pot." Aya parantina tah mah tetep bae kaula geus dibere ngagilek ka dinya we homosek. Siksa ku Gusti Allah. Nah, namanya Kangjeng Nabi lamun ningali we ka umat-umat nu baraha tiis haten. Oh, tiis. Tama percis kos kieu ye. Jelema boga pamajikan. Terus eta foto pamajikanana teh ditenden dina dompet. Hebat biasa. Eta manyana malamun keur diuk di restoran ke kebal-kebal dibuka dompet di deuleu foto pamajikan hebat jasa kan. Hebat. Ke lamun keur diuk nya ngeuy di hareupeun imah keur eueuh mah pamajikan dibuka fotona sanajan di imah tolol teh mah. Di restoran jana ke kembali nungguan hidangan-hidangan dibuka foto pamajikanana. Di kantor gitu kan. Di kantor ke mun geus ada kebal-kebal dibuka foto ternyata orang anak anu memperhatikan jadi babaturan memperhatikan bae ya otomatis ngomong cek janatnya saya ngelihat kamu luar biasa itu asal duduk di mana aja gak lama dibuka foto
Itu foto siapa? Foto istri. Betapa cantiknya kali. Enggak sih cekan nanti. Kalau nggak cantik baik sekali kali. Enggak juga. Itu lantas dilihat-lihat itu urusan gua udah nggak usah tahu dah. Sekali. Kulantaran terus-terusan gitu baik. Ternyata ke masjid, sholat, ke dileleh, fotona, ke diasupan deui. Tahu foto di bawah baik hebat jasa tanah. Hebat jasa, masya Allah. Seminggu kapanggih deui jeung babaturana. Gua akan terus memperhatikan kamu. Itu foto kok terus-terusan dilihat aja di restoran, gak lama dilihat, di masjid dilihat, di kantor dilihat. Cantik sekali kali. Gua kagak. Kalau nggak cantik meureun bagus jasa meureun tah maksudnya bager jasa di imah ka mana layanan. Henteu oge. Imah yang nyaho itu pun didelekeun bae teh kunaon gitu. Las bae nyaho ini semua urusan aing pemajikan teh mah. Rahasia perusahaan teh mah. Katilu kali tetep ngotot. Aing hayang nyaho jasa, ieu nu mantak sian deuleuan bae foto pemajikan. Nanya deui. Mun hayang nyaho kieu ieu sia ieu dengekeun ku cilih sia. Sakabeh problem-problem sakumaha gua dena lamun geus deuleuh bae foto pamajikan perasaan eta problem leutik biasa. Sebab problem aing jeung pamajikan buana jasa. Jadi kita asal deuleuh naon bae leutik, asal deuleuh bae foto pamajikan. Leh nu sejen mah kasus naon bae leutik cek cenah. Sebab aing mah asal datang dicarekan. Ngomong naon bae dicarekan jadi can orang we pemajikan ka aing teh nyuguhan naon can orang nu aya neraka pohara jasa baheula mah jeung aing janji surga nu dijanjikeun ku nyana pun neraka yang diberikan. Waduh manis anu ku nyana dijanjikeun ternyata pahit malah tambah jeung ketir waduh. Ngan aing di pepegantan depan ke saya anak mantak problem naon bae aing rugi dagang misalnya 10 juta deuleuh bae tah ka foto pemajikan duit 10 juta leutik kitu sebab atunya mah pan manyuda teh leuwih ti 10 juta tah eta kos boga pemajikan pohara jasa tah mah masyaallah kokoprak ya aturan jeung ngokoprakan kotok pake ngokoprakan aing gitu ngan aing geus nasib bae meureun geus gila geus kajeun lah geus deres teh sadar tah. Tah jadi ieu ge Kangjeng Nabi lamun henteu neuleuh ka problem nu baheula asana Kangjeng Nabi asok gede bae. Barang neuleuh ka problem nu ti heula naon rega tah. Percis kos deuleuh foto pamajikan. Mata Kangjeng Nabi Musa tadi laporkeun ka Firaun atuh Firaun marah. Bahkan aya deui salah sahiji kaum Bani Israil nu aya di Mesir teh laporan ka Kangjeng Nabi Musa bahwa manehanana teh dianggap jadi abdi ditindas. Penindasan terhadap Bani Israil nu pohara dilaporkeun ka Kangjeng Nabi Musa maksudna minta perlindungan supaya ku Kangjeng Nabi Musa teh ditinju deui teh jelema teh supaya paeh deui. Ai Kangjeng Nabi Musa teh tidinya Raja Firaun teh ngutus bala tentarana teangan Musa. Di mana bae ayana bawa hirup-hirup ka dia tarung jeung aing. Tengah rasakan dia rorok ku aing ti leutik tengah rasakan dia naon kitu diurus ku aing ti leutik gede teterang aing ngagedekeun geus gede ku ari ka lawan ka aing bawa hirup-hirup tarung jeung aing bala tentara neangan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tapi Kangjeng Nabi Musa ku Allah dititah ka negeri Madian melalui seseorang anu nganasehatan Kangjeng Nabi Musa. Cik seseorang Musa Firaun geus ngerahkeun seluruh tentarana untuk mencari kamu. Dengan demikian andai kata kamu beunang dibawa ke Firaun asana dicacag mana. Gas, kuari mah maning berangkat teh ka ditu ka Yordan. Berangkat ka ditu ka Madian. Berangkat Kangjeng Nabi Musa ka Yordania tepatna di Madian. Tangan di Mesir
Kangjeng Nabi Musa teh di Madian teh cicing di Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam seorang aki-aki. Didinya Kangjeng Nabi Syuaib teh memperhatikan Kangjeng Nabi Musa horenganan. Kangjeng Nabi Syuaib teh geus meunang wahyu ti Gusti Allah. Syuaib engke teh bakal aya hiji anak muda ngaranna Musa, eta nu bakal ngalanjutkeun dakwah anjeun jeung dakwah para rasul. Anu bakal ngalanjutkeun dakwah melawan raja-raja biadab. Maka ulah salah eta tongkat anu aya nu baheula ti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam nu aya di leungeun anjeun Syuaib bikeun ka Musa. Geus aya atuh ti ditu. Diperhatikeun bae ku Kangjeng Nabi Syuaib lain lalagaan horenganan Kangjeng Nabi Musa teh pohara akhlakna. Pikar sekeut. Salah satuna begitu Kangjeng Nabi Musa alaihissalam datang ke negeri Madian. Kangjeng Nabi Syuaib teh kapan boga anak dua gadis anu garelis luar biasa. Manehana terus keur ngangon barang ngangon biasana sore-sore teh kapan nginuman embe. Dina nginuman embe teh aya hiji sumur, kebenaran sumur eta teh geus dibatuan ku kaum Madian didinya jadi teu kabagian cai. Sageta teh kabagian cai embe nu sakitu ratusanana atuh teu nginum gideg jol Kangjeng Nabi Musa. Eta dua gadis teh minta tulung ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa teh pan gagah jasa ulah-ulah batu jelema ditonjok kena angin age paeh. Ku Kangjeng Nabi Musa teh diangkat batu ku sabelah doang. Tak gulepak neng silakeun besedek nginuman embe. Wih, mantep. Eta gadis teh tercengang lain ngurusan embe lain minuman embe nya nama eta tercengang ku gagahna kasepna jeung anu pohara tanagana. Malum atuh gadis biasa we nya nama. Bangun teh neuleukeun horeng ngalirik. Kas kitu terus. Geus ginu-ginu beres balik ka imah bebeja ka bapana Abah. Be aya anak mudanya jangkungnya kasep jagagah. Kagagahanna kumaha? Eta mah batu di sumur hiji kunyana jadi kitukeun doang kaangkat bangun teu make tanaga. Cek Kangjeng Nabi Syuaib teh coba gerokeun ngade. Gerokeun ka kade. Digerokeun ku gadis teh ka ditu. Cik urang mah nyau mamang nyau kakak itu. Aduh Gusti Allah. Aduh Kak cek teh hampura kula balik ka imah jeung kula bebeja. Kakak titah ka ditu ku Abah. Ka mana ka imah Abah? Jauh neng deukeut tuh belah ditu. Aya tuh berangkat. Kulantaran awewe atuh ti heula janya anu nyaho jalanna pas kagaleng digalengkeun dihandapna ya cai herang caina eta bitisna teh ya kadeuleu bitisna dicai galeng teh masyaallah eta bitis ulah ngabayangkeun urang Brebes. Atuh urang walu ka Yordan, ulah Yordan mah kuari ge garilis kene komo ka Mesir, di Mesir mah garilis teh lain lalagaan ka Turki, urang Turki garilis. Neule irungna mararancung bulu matana beuh bararentiknya sehese urang di Mesir neangan jelema nu jore hese. Hese. Sarua jeung di urang neangan nu geulis di urang hese sarua bae. Nah iya mah boga gencrang jasa Kangjeng Nabi Musa di tukang sedangkan nyana sampingna rada naik ka luhur kana setengah bitis. Beuh lain lalagaannya gelisnya putihnya jangkung. Kangjeng Nabi Musa stop neng stop neng. Aya naon Kak? Neng di tukang kakak dihareup leumpangna. Engke tinggal tuduhkeun mah belok kanan belok kiri belok kanan belok kiri. Ya Allah mun Haji Pendi. Ulah Haji Pendi lah Kiai Fuboli bae. Atuh biasa acak-acakan aja.
asana lamun urang maneuleul awewe rada nyingsat saeutik hasaka beneran malah urang ngadongak ka hareup tek nyingsat tapi Kangjeng Nabi Musa lain geus dijaga ku Gusan Neng itu Kang Neng kakak di hareup eta bayangkeun seorang pemuda anu meujeunna resep jasa ka awewe ulah-ulah neuleuh beungeut ulah-ulah neuleuh susu neuleuh bayangan bitis we embung kos kitu ahli Allah mah bau urang lamun naik angkot aya si Mbah make rok mini Masya Allah ngadoa alhamdulillahirabbil alamin tolong jadi ustad ongkoh Masya Allah ngerasa nuhun jasa burung neraka naik angkot eta kos gitu kebeneran asa Lailatul Qadar mah diseknya Kangjeng Nabi Musa neng itu kan neng itu Masya Allah aya naon kan teh ente dibejakeun neng gitu Kang kakak di hareup bejaan bae mun kanan mun kiri ya Allah ya Rabbi ahli Allah selain lalaga ya tuh berangkat datanglah ka imah didijalah di aku ku Kangjeng Nabi Syuaib dideuleu sifatan-sifatan anak kemudian langsung dijadikeun bujangna kita ngangon embe dijangjikeun engke tapi eta mah dongengna engke ieu mah ngan sakadar neuk ngalanjutkeun cicing di dinya dirorok ku Kangjeng Nabi Syuaib seorang aki-aki ke dongeng panjang nama ieu mah supaya nyambung doang. Jadilah dirinya Kangjeng Nabi Syuaib sanggasa dirinya Kangjeng Nabi Syuaib terus diserahan tongkat sabada dikawinkeun jeung anakna jadi dirinya nganggon embe dirinya menang anakna dirinya menang ilmu pohara teh mah lain lalagaan ieu sing hade cek Kangjeng Nabi Syuaib ieu tongkat teh lantaran ia tongkat teh ieu mah menang ti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Adam teh menang ti malaikat Jibril ti surga rahasiana cek Kangjeng Nabi Musa naon rahasia anu jerona mangke ge aya ti Gusti Allah ngan sementara ieu mah kieu bae ieu teh lamun andai kata kapoekan maka tepak ieu bakal jadi caang ketika anjeun teh nyawa jalan ketrukeun ieu tongkat kana tanda 3 kali bakal nyaho engke jalan ketika kesulitan hayang dahar hayang nginum maka ketrukeun ieu tongkat kana taneuh engke ge bakal aya jalan atawa aya nu mere woi cokong jeung pareng tongkat lain lalagan bahkan cek Kangjeng Nabi Syuaib keur kacapean amat mah geus lelah jasa tumpakan gara-gara bisa hiber waduh lain lalagan ieu tongkat teh asana ku urang mah ditumpakan teh tongkat teh wah, bisa-bisa orang mah bisa kompetisi jeung Garuda. Serahkeun. Lek. Kacaritakeun mah instruksi ti Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa teh kudu berangkat deui ka Mesir lantaran lalakon can anggeus. Sebab jelema-jelema orang Bani Israil teh anu cicing di Mesir baheula di zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam urban akhirnya baor domisili di Mesir kuari diasingkeun ku Raja Firaun sebab Firaun teh ningali ieu mah asli orang Mesir ieu mah orang Bani Israel maka orang Mesir mah dimanjakeun ku Raja Firaun kunaon orang Bani Israel mah orang Israel mah ditindas ku Raja Firaun teh tah ti dieu lah Gusti Allah kita nyalametkeun orang Bani Israel Musa berangkat deui ka Mesir Kangjeng Nabi Musa berangkat ke Mesir beserta pamajikanana situ Sopro langsung berangkat terus kepetingan ka magriban lewat na ku Gusti Allah titah melalui Gunung Sinai begitu kapoekan Kangjeng Nabi Musa ningali aya cacaang di luhur Gunung Sinai idinya titip ka pamajikanana Neng di dieu bae heulanan ulah robah setik-etik acan ke kakak endek ningali cahaya ka ditu butuh ceuneu engke di mana geus ka pagi jeung seuneu mah bakal balik deui ka dieu Neng kajen kuku mage ulah robah cicing di dieu lantaran anak nabi sorangan ditinggalkeun beranian coba anak urang nya peuting misalna waktu Isya nyapan baheula wong geledegan
neng di dia bae heula kakak dega mana kakak deka gunung heula ka ditu aya naon kakak boga maksud kakak mah tidak cinta geus patalina jeung cinta bosen aing mah deuk ibadah ka Allah patalina jeung cinta balur jeung cinta geus moal datang teh ka Allah kos kitu mah urang neangan pamajikan nu tasblang imah tuh dek boro-boro dek ditinggalkan huzlah ka gunung ditinggalkan ngariung memarah kakak cakian teh mun cinta ka abdi malah abdi mambung ditinggalkan ngariung acan sebel aing makasih ya ih ngariung ge ulah geus lah urang ja cenah cakian sapira berkat doang cau aya di mah urang naon aya pan lain eta. Emang ngariung teh kumaha kitu syiar agama urang kukumpulan babacaan bebarengan hirup agama lamun urang boga pamajikan nu kos kitu nggak candung habak candung pamajikan nu hararasa kitu mah candung sia ku aing ngomong tiga aja pamajikan na bisa mah kakak nyandung bisa teu bisa endeuh aing mah wah bahaya teh geus kos kitu gagas katu ngariung melah daripada dicandung mah sakian tah cek Kangjeng Nabi Musa neng cicing di dia kakak ningali seuneu di luhur gunung kakandek nyamperkeun ka seuneu geus hasil maksud ke kakak balik deui ka dieu kumaha jawabna mangga kakak abdi moal robah saeutik-eutik acan di dieu. Ditanya ku Kangjeng Nabi Musa nu mantak neng berani ku naon abdi bareng jeung Allah beuh orang boga pamajikan teh kudu akur mantak santri kawin jeung budak sakola moal beres santri kawin jeung karyawati moal beres kajen hukum ge moal beres santri kawin ka santri aya ke di lurahna ditu lurah pondok neangan lurah pondokna lurah pondok awewe ketika aya lurahna eta waktu masa antren umur sabaraha umurna harita 20 tahun aju matak jadi lurah pan dirinya 10 tahun hitung umurnya jadi sabaraha 30 oh masalah tah Kangjeng Nabi Musa naik ke gunung sinar ketika ku Kangjeng Nabi Musa di deketan beki jauh sinar begitu di deketan beki jauh Kangjeng Nabi Musa kaget sinar teh beki jauh Kangjeng Nabi Musa penasaran teu karasa datang ka luhur gunung eta teh horenganan hiji contoh ketika urang deuk diangkat jadi wali Allah ketika urang deuk diangkat jadi Allah ku Gusti Allah teh bakal dibere ilham asa deukeut naik teu karasa naik jadi wali ternyata geus aya di luhur karomah turun henteu ngadarak langsung brak henteu tihanda pula bunga Kangjeng Nabi ternyata ngajawab udag deui ku Kangjeng ngajawab udag deui datang ka luhur kakarak dibere wahyu ku Gusti Allah di Gunung Tursina manta Kangjeng Nabi Muhammad dibere wahyu di Gunung Jabal Tur Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai berangkat turun Kangjeng Nabi Musa setelah mukalamah jeung Gusti Allah balik deui ka pamajikan Kangjeng Nabi Musa kapanggih jeung pamajikan berangkat lewat belah timur mentak tidinya dahaga Kangjeng Nabi Musa ngetigkeun sukuna teu muncacai nginum mandi kamari waktu kula jeung rombongan ka Yordan lewatlah ka cai eta marandi di dinya boh wararu eta cai urang dinya nage bingung cek urang dinya ieu mah cai atuh urut Kangjeng Nabi Musa teu puguh ti mana-manana ngualir nu ka mana-mana ti dinya herang mah pohara jasa tidinya lah mararandi kami kabehan dinya wudu na etalah urut Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikanana deuk ka Mesir melanjutkan perjalanan Kangjeng Nabi Musa datanglah Kangjeng Nabi Musa ka Mesir nah di dieulah tugas Kangjeng Nabi Musa cek Gusti Allah Musa panggihan Firaun bejakeun ka rasulan maneh wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun
min rabbil alamin. Wagala Musa cek Kangjeng Nabi Musa begitu Kangjeng Nabi Musa menghadap ke Raja Fir'aun. Ya Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin. Sanyana kaula seorang utusan Allah pangeran rabbil alamin. Diutus ka anjeun supaya ningali bata hate anjeun teh pangeran teh Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi termasuk urang di jero. Raja Firaun teh cemberut. Musa sia teh diroro ku aing, sia diurus ku aing ti leuletik. Aju sia de kalawan ka aing tanda ngalawana tuh kaum Kipti nu ditinju ku sia datang ka paeh. Kemudian masyarakat minta perlindungan ke anjeun, hampir ku anjeun teh dibela. Aing teh neangan sia dikerahkeun seluruh kekuatan, seluruh lapis kekuatan berlapis tentara aing neangan sia. Sia kemana sia? Muncul ku ari sia ngaku-ngaku sebagai utusan pangeran. Awas sia. Ku aing bakal ditanya ka rasulan sia. Teu percaya aing. Si rasul teu percaya. Pakadzab dibohongkeun ku Raja Firaun. Cek Kangjeng Nabi Musa hakikun ala la aqula ala Allah illa al-haq. Kaula teh hakikun nyata jelas moal ngomong terhadap Allah kecuali hak. Anjeun ngabohongkeun ka kaula sebagai rasul kula moal pati-pati ngomong di hareupeun anjeun lamun ieu lain ti Gusti Allah kula moal ngomong bohong, moal ngomong salah kecuali hak bahwa kula sebagai rasul Allah. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. Kaulah datang ke anjeun teh mawa wahyu, mawa mujizat di pangeran anjeun kabeh Allah. Pamenta kaulah hanya hiji farsil maya Bani Israil. Lepaskeun orang Bani Israil, serahkeun ka kaulah, ku kaulah bakal dibawa ka Israel deui. Lantaran di dieu teh dihina, dicaci, dimaki orang Bani Israil teh. Di dieu teh dijadikeun abid, dijadikeun hamba saya. Penindasan terhadap orang Bani Israel. Yo, serahkan orang Bani Israel, ulah dipelitkeun, kukulah dibawa ke Israel kan itu deuk disalametkeun. Sakitu pamenta. Raja Firaun terus ngomong cek Firaun, Musa in kunta jita bi ayatin fati biha in kunta minas shadiqin. Hei Musa, lamun nya teh bener maneh bener sebagai utusan pangeran, jeung balik aku cita bi ayatin mawa ayat ana dawaka kana ajakan anjeun buktikeun fati biha, datangkeun buktikeun coba eta ayat in kunta minas shadiqin. Lamun bener maneh selaku utusan pangeran, coba buktikeun eta nu ngaran mujizat si aya. Fa alqa asahu fa idza hiya thubanum mubin. Kangjeng Nabi Musa teh langsung malangkeun tongkatna di hareupeun Raja Firaun. Dibalangkeun ku Kangjeng Nabi Musa, ieu sebagai mujizat di pangeran. Balangkeun ku Kangjeng Nabi Musa, blak. Wurut jadi orai wadekna luar biasa. Bahkan yang dihareupeun Raja Firaun kagedeana namun calangap 12 meter calangap. Istana Raja Firaun mun teh mah dilegleg ka legleg. Raja Firaun kaget. Mundur teu bisa, maju teu bisa. Lantaran orai anu can pernah kadeuleu ku nyana saumur hirup. Nu ayangan bujurna doang kekeplok. Okos dileban neuleuh kuntilanak. Neuleuh pocong. Kasieuna Raja Firaun ngecengkang teh. Kaget neuleuh orai nu sakitu gedena.
panjangna diperkirakan bangsa 2 kilometer mun calana 12 meter bodek boro-boro Raja Firaun kangjeng Nabi Musa ge kakarak deuleu nya lagi kaget cak kangjeng Nabi Musa sugan teh teu kos kieu cak lian nguat manehnya lagi saju mikir kangjeng Nabi Musa ih nyokot tak kumaha pagawean sorangan ge kaget engke hayang jadi tungked deui na kumaha cak kangjeng Nabi Musa jadi ku ari pohon kangjeng Nabi Musa lain nyaritakeun Firaun nyaritakeun ieu orai engke hayang jadi tungked apa huluna apa buntutna nu kudu dicekal wah geus puguh Raja Firaun mah kaget wahara tidinya langsung sieun Raja Firaun teh kulantaran sieun cek Raja Firaun Musa siapa anak ai eta orai ulah diantep ke ngalentak aing mun aing dileg-leg banyak abah dileg-leg ku orai sia eta kok tidak orai siun Raja Firaun teh siun pohara jasa unjukkan kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah cek kangjeng Nabi Musa di hate ieu kudu dicekal buntut apa hulu teu jauh kangjeng Nabi Musa cek Gusti Allah melalui wahyu ka jero hate Musa cekel ulah sieun-sieun sebab eta mah lain orai tongkat anjeun cekel naon Gusti nu kudu dicekel huluna kumaha lamun kula dileg-leg moal Musa cekel ku kangjeng Nabi Musa huruna teh berubah seketika eta jadi tongkat deui wih alhamdulillah cekel salamet aing lain Firaun bae horeng nu kaget nyana ge kaget alhamdulillah dibere deui ku Gusti Allah Musa asukeun leungeun anjeun ka jero bebelahan jubah anjeun kangjeng Nabi Musa make jubah dibuka jubah kancing nu hareupeuna diasupkeun ka jero ka dieu cek angkat Musa cek Gusti Allah angkat set acungkeun masya Allah leungeun ti dieu datang ka dieu hurung ka hurunganna ngelehkeun panon poe cangna eleh ku cacang leungeun eta Firaun kekerecepan Musa nanaonan sia padahal mah kangjeng Nabi Musa sorangan kaget ieu leungeun aing kudu diri kieu cager deui ta moal ieu leungeun kangjeng Nabi Musa ge kaget atuh seketika eta kapan dibere mukjizat teh henteu diteren heula sugan di Yordan di Madian teren heula tuh henteu harita bae di hareupeun Firaun kana geus kikieuan bae kangjeng Nabi Musa eleh sidar panon poe Firaun kaget cek Firaun asukeun deui ka jero leungeun ka jero baju sia aing teu kuat neuh eta teu kuat asupkeun deui ku kangjeng Nabi Musa ka jero asupkeun deui tarik cek Gusti Allah tarik biasa deh Masya Allah lain lalagaan wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'u lin-nazirin diasupkeun leungeun kangjeng Nabi Musa ka jero jaibna sanggeus tadi asupkeun dicabut akhrajaha min jaibihi begitu dicabut faizan kaget hiya bayda'u caang anu luar biasa ngempreng ngabogaan cahaya zatu suain
ngabogaan cahaya lain sakadar cahaya-cahaya model lampu, cahaya-cahaya patromak dan lain sebagainya. Cahaya tengelehkeun cahaya panon poe, suram panon poe saat eta ku cahaya leungeun Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Teu bisa daya teu upaya Raja Firaun teh kaget, aduh luar biasa. Lain Raja Firaun bae lantaran di dieu bahasana wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Wah, ningali loba. Di istana seluruh penggawa-penggawa, seluruh nu aya di istana mah ningali kana kajadian orai jeung sinar leungeun Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Idilah Raja Firaun minta mit Musa mitra aing teh can percaya bahwa sia utusan pangeran ja pangeran mah pan aing sakanyaho aing mah endek dikumaha-kumaha ge tetep bae pangeran teh aing haju tiba-tiba sia ngaku-ngaku jadi utusan pangeran berarti sia dek ngalawan ka aing melalui kekuatan-kekuatan sia. Aing ku ari badek lapor adalah ka dukun-dukun aing jeung ka para pemuka-pemuka nu aya di istana dek dimusyawarahkeun kana kajadian anjeun model kieu teh kudu dikumahaakeun anjeun teh maka tungguan heula mit sia ulah waka ka mana-mana ulah waka ka mana-mana sia Musa cicing sia heulanan di dieu aing deuk musyawarah heula jeung para penggede pembesar jeung pemuka-pemuka nu aya di istana berikut jeung para dukun-dukun. Cicing sia di dieu. Bari ngageter-geter eta Raja Firaun. Ku bahasa geusna musyawarah jeung para penggede nu aya di istana. Qalal mala'u min قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون والله أعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم وعنده رأس السيد زيد أخيه laliku tetepin dalam sanding Ali al-Akbar tawi sira Sayyid Zaid akhi nyatane dulure Ali al-Akbar wa bil gurbi minhuma lan iku tetep kalawan parek saking garana kobrani mimayali saking barang kang ngiring-ngiringan ya majami al-Qurra Injami al-Qur'an qabul Imam Hasan utai kuburan Imam Hasan akhi Zainal Abidin tegese dulur Zainal Abidin Imam Zainal Abidin walid Sayyidah Nafisah tegese rama Sayyidah Nafisah kama huwa maktubun fi amud rakhamin mawdu'in ala rasul qabri kaya barang kang teu mai ku kang den tulis ing dalam sasaka marmer kang den dokon ieu teh sirah kubur wa inna ma yaqulun la sing batin ngucap manusia ni Sayyidah Nafisah saking Sayyidah Nafisah ya bint Zainil Abidin he anak wadon Zainil Abidin likaunihi rabbaha kena anana Imam Zainil Abidin iku ngarumat ya Imam Zainil Abidin ha ing Sayyidah Nafisah hina kutila abuha kuna den pataini sapa bapana Sayyidah Nafisah wa ilam nakul abuha fa huwa ammuha maka utawi Zainal Abidin iku pamane Sayyidah Nafisah la abuha ora dana bapana Sayyidah Nafisah. Ceritaan tentang pembunuhan Karbala berlanjut ke anak-anaknya. Ali al-Akbar putra daripada Sayyidina Husain Zainal Abidin. Imam Zainul Abidin mah begitu dibunuh di teangan kermuriang maka salamatlah Imam Zainul Abidin. Imam Ali al-Akbar dibunuh maka dibawalah ke Mesir hammalu rasahu ila Misr di Mashhadi qariban min mujratil qal'ah min nail Misr
deket tina bengawan Nil kamara ituhu maktuban nala gabri khatin qadim idinyalah kuburan anak di deket kuburan Ali Al-Akbar aya sirah Sayyid Zaid eta adalah dulur Ali Al-Akbar didinyalah wabil qurbi minhu deket kuburan Aliul Akbar jeung Sayyid Zaid putra daripada Sayyidina Husain maka mimayali jami'al qura aya qabrul Imam Hasan akhi Zainal Abidin aya deui ngaranna Hasan jadi Husain boga anak ngaranna Hasan dulur Imam Zainal Abidin ta eta mah Hasan mah bapa Sayyidah Nafisah Sayyidah Nafisah putra daripada Hasan putra daripada Sayyidina Husain putra daripada Sayyidina Ali putra binantu atau Fatimah putri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ialah Sayyidah Nafisah. Mantap. Didinya kama huwa maktubun fi amudi khadimin dina tihang tertulis da tihang marmer nu diteuneun luhureun kuburan aya tulisan didinya. Kos di urang sok ditulis inna mayagubun nas an Sayyidah Nafisah mentak sok diomongkeun ya binta Zainil Abidin urang lamun ziarah ka ditu ka mana ka Mesir di ditu aya kubur huam kula kamari ka ditu ziarah kabehan ka Sayyidah Nafisah anu dongengna makin kolot makin ibadah pohara dongengna makin kolot makin ibadah satu saat di Mesir teu aya cai kemudian paila minta tulung ka unggal kiai ka unggal hese ayeuna daratang ka Sayyidah Nafisah Sayyidah Nafisah ngadoana jam 3 peuting setelah ngadua timbul cai di imahna di imahna di jero imah timbul cai langsung cai tersebut di gitu kok Sayyidah Nafisah teh gitu digali setik supaya ngayembeng samesir kabeh nyokot cai ti dinya ilah Sayyidah Nafisah Imam Syafi'i waktu kerja meneng namun aya naon-naon langsung ke Sayyidah Nafisah nyuhunkeun doana dijauh kene Imam Syafi'i geus berak langsung ngoser ka payun Sayyidah Nafisah tileutik keneh Imam Syafi'i selalu minta doana ke Sayyidah Nafisah satu ketika cek Sayyidah Nafisah Syafi'i ulah kaget anjeun ke bakal jadi jelema dituturkeun ku sadunya cerik Imam Syafi'i ulah kaget tapi ulah bebeja ka sasaha geus katempo ku Sayyidah Nafisah kehebatan Imam Syafi'i tidinya unggal Jumat isuk-isuk lang minta cai ke Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ngomong akhir hayatna titip ilmu ulah dipake neangan dunia cek Sayyidah Nafisah sekalipun nyawa tarohana perjuangkeun agama Allah. Akhir hayat Sayyidah Nafisah ka Imam Syafi'i seperti eta. Masyaallah taya di Mesir ieu Sayyidah Nafisah di dieu makomna ramena luar biasa. Orang lamun terus ke belah ditu ka Imam Syafi'i terus Imam Waqi naik mobil deui urang sa'ata illah nu ngaran kitu Hikam Mesir pohara nah iyalah nu mantek aya julukan ya binta Zainil Abidin sebatak dengarannya binta Zainil Abidin sebab likauniha rabbaha Imam Zainal Abidin anu ngurus Sayyidah Nafisah hina kutila abuha waktu bapakna terbunuh padahal Sayyidah Nafisah mah putra Hasan putra Husain lain putra Zainal Abidin tapi terkenalna iya binta Zainil Abidin urang munzarah ka ditu lain putrana padahal mah sebab nu ngurusna Imam Zainal Abidin maka dijulukilah binta Zainal Abidin wa ila padahal mah bahwa ammuha paman ka Imam Zainal Abidin mah la abuha lain bapakna wa mimman alimnahu wallahu a'lam